Pada sungai Krasmen, ulang awitan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan bagja dikinasihan sebasi surti tambih halaki mustika tidinggang mangsana berasian kurang-kurangnya hidup berekambah alam rebitan bosan ngambah alam kelimbutan sejamungkas alam nalagasan kuya sejadi papan di aping bagia hidup anaki upat keradat bapak panganten dikaulikan. Keluarga besar panganten pamaget ya secara runcing ayo pertempatan kelas asara doang cincina ayana secara rantan senatuan asara doang cincina ayana kasora tanara kasora doara kesaria pahutnya jatuh kami Kayan suku mahaturan bojeng sumping kami rombongan di calon pengantin pamenggetan janting kela abah teh teh sorangan kau teh kadi teh sorangan abah teh duaan si amu kamana si amu berhara leset ya awewe aing madandana teh bulu si amu yang geus barang karunya ieu panganten ngaladagoan sia hasok kula bagiakeun ieu panganten karunya
kata di rombongan kurang pangeran. Yang tahu mau sana ya pengantin sana amuta jangan ulah gitu kelebih karunya sia disituin pengantin Pak Alona sia mama abah baca punya ame bisa hibur ka urang kaca-kaca dura untuk di pengantin pamagat jeung suping sana mudah-mudahan kasana di ayo ngomong meninggal sangat cantik balik tengah cantik ngomong lahir singaun si kontok suruh sekali pakai apa tekan nama anu jabat tekan nama sudah sekolah negara poe amu urang ngaraja heula amu urang melakra keselamatan ieu karang luar dihajar saya urang ngaraja heula amu diharap video ya urang ngaraja sabana bakar apa orang raja aku kena katanya raja bagian lelaki sebelum itu bagian mana bagian lelaki awas apa mana karya dulu cuci siapa lagi orang raja ya orang raja kapanan malah kita selamatkan dulu cara keluarnya aminnya jangan ya jangan anaknya Tuhan kita mari buangan kasih tangan kita minta juga bersendaran dosa tunggu lepah lungu didago lepah pengkolan bidang tinggiling simping bilangnya tanya datang basep satu dipapagang sayang macam hubungan digendingan diserahan rampak kendang aturan anak wilujeng rawuh kembang malakinya bahwa benar kembang kasari amu kabarudak sila kaharap amu grau kabarudak sila kaharap lagi akan sok lagi akan kayaknya sok hawatos iya ngadadak kuasa tadi panganton kecangkilit iya sok ini anu mancur saestu ulas na yang lagi ngabagakeun ka panganton
Marit terus Jomaritan Siarko aku di kamu dari hati wayang pimalati dijajakan kopi doa Wilu jasa lalaminan Najung Ayu Grapayungan pamantena hawatos panasun grapayungan. Hei abah sayang. Sia juga di malam paling kebelet begitu sayang sekarang. Abah sayang, aku mau kau dulu ke panganten abah. Kau naon sekebelegut. Aku mau kau dari pangan ke panganten sugat ali kau mah. Kata bapak oma, bapak hajat, bapak besar. Kata kabi teh. Naon sebelegut pekerjaan kabi teh naon kabi teh naon. Ali kau mah sugat nih. Atau bapak oma teh kata kamu teh. Naon sebelegut. Sugan dengan kita salaman kamu tuh kan salaman teh aya anu nempelan ulah ngerakeun ieu babi ulah dapat nyetep mang urang di urang ulah ngerakeun sabarabu kan hampura pauma hampura bapak santok diwaro omongan sambuna eta mah anggap ngemutan saya enggak belagu kalau saweran era sia belagu sok aku mah hayang mental lagu perjuangan lagu yang Siliwangi hayang jaipongan heula pakaulan ka urang dieu sok urang gejerakeun cenah ampun urang bagiakeun cenah bulan aduh sono orang kaca-kaca dua bekulan sok caheula aduh
Matake ulah kamalinan ulah kalewihan yo Allah mah pelastapan kagalaban sakalewihan teh halah sia aduh cak kapanganten urang-urang kapayunkeun urang ngabagyakeun sadaya ragapkeun ku sadayana ieu teh abang hidup kena berarakan kerasa kena balik